lain kieu ai TK euy. Saha diseuti-seuti. Saha subareng boga panglaris lah euy. Lain anu ayam panglaris gitu kan rame lah. Oh, atuh ai kitu mah kayaknya. Ayam. Aya tapi ulah bebeja ka baturnya. Heeh. Dina ulah bebeja ka baturnya. Moal kurang masak kalian bilang di situ. Aya ieu di gunung mana bae mah di lewati. Ini keren kieu. Ade itu ya. Kade itu ya. Alus ieu teh. Oh eta. Jimat. Itu panglaris teh alus pisan itu. Geus kumahakeun ku urang. Ieu teh nya kepeulkeun. Kepeul ieu teh. Kepeul ku urang. Heeh, kepeul nya. Ayeuna diajaran. Man ieu teh aya ieu na. Mantra naon? Heeh, tah aya mantrana ieu teh nya. Tah mantra teh. U-A-E-O nya. Sabaraha kali? Aya 3 kali malah nya. Ajaran lain. Cekel ieu tuluy bacakeun eta nya. Heeh. Sebutkeun. Sebut U-A-E-O nya. Bari kikituanan nya. Oh, bari kecilan. Heeh nya. Ieu tah. Ulah beja ka batur. Wow. Kepeul. Heeh, kepeulkeun. Kepeulkeun. U-A-E-O. Geus 3 kali yo. Heeh. Heeh, kumakeun. Geus kepeul heula nya. Kepeul heula. Heeh. Ulah hayang ngising heula nya. Anjay. Ulah engke geus alhamdulillah lah sabar menit engke bukanya. Alah. Nah, rapet gelo ieu mah. Ah, nu burung, paling kalaka di beureut. Leugeut. Jangan panglaris ka di beureut leugeut. Goblok, jalma burung. Soak sia. Kurang ajar. Tuh manting ku aing awas ya. Paling aing ah. Cik. Kamana ieu jelema ieu ai? Anjay. Bayar. Aing kamana ieu cik ya? Jelema.